Nah, dengan gawe menghese. Nah, dimana Soma isuk-isuk juga geus ngomong jeung mana mandi yang kurang mah baturan abah di sawah. Ah, oga tuh ngomongnya isuk-isuk ke sawah. Era tuh mah sakieu kasetna pokoknya. Sana cewek nyawa mana mah bujangan kedua pegawaian numpang lantung mainan usaha dan ira lagi sama mau dibikin ke mana Ini ku tega Pak Lurah. Insya Allah Pak, kami somat jadi kebukunan yang sama, somat tadi jadi perusahaan sukses. samodo Kakak nuju naon di dia jadi itu. Neng ke jalan ngobek. Nah, makin lamun emang saya bilang Daya, apa mah pengangguran nih? Bang, akang ngalamarna ke seberapa perusahaan. Terus kayak di perusahaan nih. Aku kan ngali ngalamarna ke perusahaan mah mau kita nanti. Cinta teh wangi, cinta teh agung, ngentring hadiri, berangjeng peti. Cinta teh sora, cinta teh rasa, inang asli, sungkeman hati. Cinta teh wangi, cinta teh agung, ngentring hadiri, berangjeng peti. Cinta teh sora, cinta teh rasa, inang asli, sungkeman hati. Wih, pas itu, dulu di Padiarya tuh bawah. Oh, mau neng. Cinta teh wangi, cinta teh agung, ngentring hadiri, berangjeng peti. Cinta teh sora, cinta teh rasa, inang asli, sungkeman. juga terus lanjut di pembentukan sekarang ini Nah, gini ya. Udah nambahan nih lagi di bidang rosna. iya udah nama Angguran yang kawannya mana itu di sini? itu salah bahna ya tuh pusat secara pertunangannya Sering apa? Artinya upami sasi payung yang sama. Mangga wae nek aku mah apa we. satu hari itu mah Yang sama terus menulis. Berarti di kamar mana? oh jadi jantan kasih payungnya katanya iya pesta harus lah kudu ramean tenang Laura orang ayah dan pesta tujuh penting hok yang sama kayak naon Apa aja sih? Memang ada pembentukan artos. Sama, sakedap deui meureun neng teh tunangannya sareng akang. Terus janten bojo akang, kudu siap-siap tah ti ayeuna. Tapi Kang, Neng mah tos bisa Kang Somad. Soma saha Sumat teh? Tapi Kang Somad itu aya di dieu, aya di kota. Emang non beta mah coba Sumat sareng akang. Aku mah gantengnya jelas ganteng mah ari kaya muna ti bapa meureun pinternya lagi. Tok Ah, beda we, Kang Somad mah teh nomor hambur. atuh ari hal ari pos itu mah nih akang ge tiasa meureun ti ayeuna diajar. Ah, si Akang mah sok aya Akang jasa kos Kang Somad mah, Neng janji yang jadi bojo Akang. Bagus ya. Heeh. Satarik ke situ mah yang meureun urang persiapkeun kanggo mungkin pesta pertunangan urang duaan. Hayu Akang. Kumargi meureun yang mah terus rada sontong banyak akangnya pada aya keperluan di bumi. Jadi Oh, ini milik saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ini ibu alamatnya. Terima kasih ya, Pak. Saya benar-benar sangat kepala sebaliknya. Pantas saja dia sudah diminum. Mau tuh ya, saya pulang dulu. Ya, sekali lagi terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Somad. Somad anak emak. Mari semoga ya Allah. Mereka sudah berhenti. Abah, Abah.
Abah, ke tempat kita anu datang, Abah. Naon mah bukan dengan sing. Somat. Ayeuna mah tos gagap. Mana nekatnya? Abah bunga somat. Mah geus buruan yang nama juga ulah maya mah. Oh, suka daya wae mana mah. Ya somat. Masuk. Yuk kan. Yang sama. Yang sama teh atau tunangan sareng anakna pun Pak Joseph. Kayaknya nuju diselenggarakeun di dunia. Teman-teman. Matuh bae. Sama teh bener-bener sayang mah. Bah, nyaah cinta tali sama teh. Bener-bener yang sayang. Nah, pas suatu kaitu ayeuna mah saperkeun yang sama na. Tanyakeun. Sama. Bukan we parengahan batal gitu. Jantan sareng somat kan. Koma doakeunnya ada. Ngalong tewang ngalang layu. Aslinya mah jodoh we sudah nih. Sok eureun. Kang Soman. Mane sunat-sunat teh ngawali ka dieu. Mane panipu. Naon buktina urang nya geus arek tunangan ieu. Mane panipu, mane geus boga pamajikan. Ari ngomong teh sok asal dari mane, orang kampungnya mau naon nih. Orang boga bukti, orang boga mane. Naon ka dieu geus bayar we. Masa tau lah punten dia. Soman dulu kalau mane repeng. Sanes kalau kampungnya Agma sayang nyaah karena sama karunya hari kudu nikah kudu tunangan seorang anu tos bicara tua. Jadi manis manis cinta ayak racun nampar teka rasa dengan warna cinta ayak pulas mukus romantika dengan galuran cinta suka duka ngarung kadusan bungan diri ketaliti jeung waspada akhirna karasa. Ieu mah kesudi orang mere si sama ke si Richard. Paulurah manya teh percaya ka Richard sok. Tah geus aya buktina mana geus kumaha deui geus aya bukti kieu. Milih kita percaya ka Somat, ke beurigina dongkap ka dieu yang sia di kejadian. Sok, ditunggu di dia. Kalau. Jadi pesta pertunangan dia pada dilatapkeun. Tong atuh Pak ah, tangkeun makan. Pan pesta pertunangan dia ngamakan biaya. Saan bari ngagantianna? Somat, hayang sabaraha bapak digantian ayeuna oge. Malah gas ya. Kalau 1M boga teh. 1 miliar. Hah, disiapkan Pak. Tah, ku Somat tadi 1 miliar ge tah. Cek ku bapak ayeuna tingali. Lamun eta bohong, dongkap ka bumi Somat, beli percaya. Terus di sini. Jadi selama ini kamu ngomongin saya? Bilangnya mau keluar negeri, tapi nggak taunya tunangan sama cewek itu. Aku udah pulang lah. Telat ngabarin. Apa? Tugas apa? Ini tugas. Nggak sopan lu ih. Maaf Pak Lurah. Pak Lurah maaf. Saya menghancurkan pesta ini, tapi benar ini suami saya. Kuna naon teh Neng? Nama canda ku ieu bajingan dieu, kuna yang kana itu. Kumun ya, aku senang wartosan. Namun tadi wartosan, dia jadi kumaha meureun kena. Mohon Pak Lurah, Somat tujuan Somat teh sanes naon. Somatnya kayak sama. Ya, sobat nuwartosan. Ya atas itu hari kieu mah. Mungkin we anjing beli teras kendi pertunangan yang sama sareng sama. Kumaha? Tapi kalau Pak Lurah, kalau silakan yang sama, sama. Ya soal apa sih hari kitu mah? Dan yang sama, itu serang Somat. Saya itu rencana kena anjing we nya. Paulurah maksa ambil sekolah tadi teh bade ngalaman yang sama kalau Somat kumaha? Iya mah terserah yang sama nawe, tapi bade naraslah ka somatna. Bener somat bade ka yang sama teh. Mohon Pak Lurah, Abi bener-benernya yang sama. Bener-bener insya Allah
Saya hidup semati, saya naik sama kamu hidup semati. Tuh, adik itu mah. Ya, yang mah ada orang mati terus menyelesaikan cincin.